Indonesia mengestekar rasa berbagai permainan Kristen tengges nyerangka orang kuari mau orang teh diserangku budaya Kristen ayalah kuari ulang tahun teh bener make keneh doa tapi pan urang mah teu dititah sebenarnya mah ulang tahun teh ku Kangjeng Nabi teu dititah ulang tahun teh eta manehanana ngayakeun budaya ulang tahun terus ditaluturkeun kuari ngancan maca haleluya doang belah dieuna permainan teh atuh menang Kristen patung-patung Bunda Maria diaya-ayakeun geus puguh lamun tahun baru geus puguh lamun kitu Valentine dan lain sebagainya ulu nu nyungcung teh ka dieu geus trompet dan lain sebagainya Masya Allah budaya terus nerang ka urang udah lamun neuleuh di perumahan neuleuh kuda neuleuh Bunda Maria sanajan di luhur nama kitu make non nyuhun lampu tapi kan patungna patung Bunda Maria nyana keur memperkenalkeun ka bangsa Indonesia wahai umat muslimin ya pangeran mah ieu secara tidak langsung nyana teh keur dakwah nyana mah dakwah teh make televisi dakwah teh make kue nyana teh make kue dakwah teh make berbagai makanan kuari patung-patung Bunda Maria patung Isa Al-Masih ditabeng-tabengkeun urang kuari ditanya ku anak urang mah ai itu patung naon Bunda Maria teh saha pangeran Kristen itu patung Kristus Yesus Kristus saha pangeran Kristen nyaho nyana lantaran ngejegir urang di perumahan geus teu puguh jeung perumahan nu nyana ayo perkantoran nu nyana mah make lambang Bunda Maria jeung Isa Al-Masih Yesus Kristus di pertokoan ge nu nyana make urang teu bisa kumaha tuh sebab naon sebab bangsa urang nu agamana Islam sangat lemah kuari masyarakat gagah di huluna urang mun ka hulu aya anu bakal memperjuangkeun urang ketika aya sakedeung ayo aing nu luhurna pan aing kerja di DPR ayo aing luhurna aing jadi bupati sok gerakeun ku sia sapoe dua poe kok jadi tiise parenganan ngaguluyur aya dolar jalan dapur urang mak ngap-ngapan di handap parenganannya nama geus bergaining di luhur ngaroko bersama tinggal urang bae ayu pamimpin urang ka mana teu bisa hese ieu Indonesia nu teger sama sakali nu teger bentak lain embung urang berjuang di luhur saha nu bakal akur jeung urang visi jeung misi hese ieu lah Indonesia lamun kukula dicaritakeun mah zaman anu wow, hahawakna mah hoakna luar biasa. Tapi ketika masyarakat datang ka ditu eueuh nyanana. Teu kebel meuli mobil anyar. Kahayang ulah meuli mobil ke atuh. Eta kos kitu di urang mah. Mantap geus lah pamarentah mah asana dibeulem kabeh. Amin siapa tolol. Pugu Bapak Sia nu jadi pemerintah. Sarua jeung nitah meulem Bapak Sia tah mah atuh. Ya Allah, amarentah anu teu adil teu jujur atuh kitu.